nyaritakeun tentang kisah lalakon caritaan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ketika Kangjeng Nabi Musa diceluk ku Gusti Allah piwarang ka Gunung Sinai Tursina. Kangjeng Nabi Musa titip kanu jadi lancek. Kangjeng Nabi Harun namina titip umat kade ulah pudar tina nauhidkeun ka Allah tur ikhlas ibadah ka Gusti Allah, larang jelema anu ibadah lain ka Allah. Kangjeng Nabi Harun rai sing tegep, rai sing percaya, jung geura berangkat memenuhi panggilan Allah. Kula siap jadi khalifah untuk melanjutkan selama anjeun teu aya. Ramah tamah Kangjeng Nabi Harun padahal lanceuk 3 tahun bedana jeung Kangjeng Nabi Musa. Kulantaran nyaho Kangjeng Nabi Harun teh bahwa Kangjeng Nabi Musa diangkat Rasul Allah. Kangjeng Nabi Harun sanajan lanceuk tawadu dipayuneun nu jadi adi, nganggap kada kaluhuran derajat jeung pangkat nu jadi adi, bekerja sama dakwah bebarengan, mengakui keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Berangkatlah Kangjeng Nabi Musa selama 40 hari. Di tengah-tengah keberangkatan Kangjeng Nabi Musa ke Gunung Tursina munajat, dibere oleh-oleh kitab Taurat. Anu utamana pisan Kangjeng Nabi Musa mukallamah jeung Gusti Allah. Tapi torojol aya Musa Samiri mawa anak sapi menangieun tina perhiasan kaum Kipti dilolohan ku taneuh menang nyokot tina urut tapak kuda Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam. Faqabadtu qabdatan min atharir rasul, diwawalkeun sasada. Sageus sasada bisa leumpang, padahal dijieun tina perhiasan logam, tapi barang diwawalantan eta jadi aya kulitan, aya dagingan, aya tulangan, aya getihan, sasada deui. Beuh mana herang luar biasa, bagus luar biasa. Atuh Musa Samiri ngabejaan ka kaumna, hei kaum, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ieu anak sapi teh pangeran aranjeun, oge pangeran Kangjeng Nabi Musa. Musa kuari teu aya, jeung Musa paeh kuari moal balik deui. Diisukeun seperti eta. Ieu pangeran disembah-sembah ku Kangjeng Nabi Musa teh ieu Kangjeng Nabi Musa na berangkat bebejana munajat moal balik deui. Musa mah deuk naon hese-hese neangan pangeran. Iya pangeran. Kangjeng Nabi Harun ngahalangan sakebakna jeung sakuatna. Cek Kangjeng Nabi Harun pangeran mah lain ieu. Pangeran mah mukhalafa lil hawadits. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Kangjeng Nabi Harun terus dakwah. Musa Samiri terus dakwah. Ngadu antara Kangjeng Nabi Harun sebagai khalifah jeung Musa Samiri nu mangeranan nyieun pangeran tina anak sapi. Kangjeng Nabi Harun seseleh
seseleh Kangjeng Nabi Harun, eleh Kangjeng Nabi Harun. Masya Allah. Geus teu dianggap. Brok. Berayak ke jelema kabeh. Ngimankeun ka anak sapi. Ya Allah, ya Rabbi, geus kos kitu bae teh lalakon pohara jasa. Kangjeng Nabi Musa na keur munajat selama 40 poe can balik diisukeun maot ku Musa samiri moal balik deui. Sementara Kangjeng Nabi Harun teu boga kakuatan kumaha dakwah mah terus bae. Kuari ngagelok jelema percayana lain ka Allah tapi ka anak sapi, sujudnya na ka anak sapi. Disembah anak sapi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa turun ti gunung Tursina balik deui ka kaumna. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghabbana asifa. Barang Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum, benduna pohara sedih. Kangjeng Nabi Musa syadidal huzni lantaran neuleuh kaum ibadah lain ka Allah nu tadina titah tauhidkeun ka Allah, ibadah ka Allah kalawan ikhlas, ibadah ulah aya unsur naon-naon. Kuari deuleuh kaum kabeh nyembah ka anak sapi. Ghadbana asifa, bendu Kangjeng Nabi Musa prihatin, sedih luar biasa. Nang hese beleke hese capek. Nu tadina perang jeung Firaun teh kapan dakwah teh dek Islamkeun. Setelah berangkat Kangjeng Nabi Musa dakwah tarung jeung Firaun, menang Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun. Firaun memodar di lautan. Kangjeng Nabi Musa beserta kaum selamat. Alhamdulillah iman ka Allah lain lalagaan. Nang hese capek perang jeung Firaun. Masih kene karasa ku kaum teh perang jeung Raja Firaun teh. Begitu ditinggalkan kuari malah boga pangeran anyar. Boga pangeran anyar anak sapi deui. Kangjeng Nabi Musa godeg kepala. Mantek cek Kangjeng Nabi Musa gola bisa ma khalaftumuni min ba'di. Cek Kangjeng Nabi Musa terhadap kaumna panggoreng-goreng nak sebagai khilafah agawe anu pang jore-jorena du dilakukeun ku muaraneh kabeh. Mimba di sabada kaula selama 40 poe berubah. 40 poe doang ku berubah. Nu tadina geus jembah ka Allah, ibadah ka Allah. Ku hari malah ibadah ka anak sapi. Musyrik deui anjeun teh. A'ajiltum amra rabbikum. Apakah anjeun gegeuraan karena perintahan pangeran aranjeun kabeh? Gegeraan bilu padahal Allah merintahkeun ka kaula sing hade umat. Maneh dipanggil heula ku kaula. Kula geus titip ka lanceuk kaula Kangjeng Nabi Harun. Jeung maneh tepan ku kula geus titipan Kang Deka. Kok make jeung gegeraan sagala maneh neangan pangeran. Sehingga keluar tina parentah pangeran Allah Subhanahu wa taala godeg kepala Kangjeng Nabi Musa. Di bahasa Arab aya ajalah aya surah. Aya ajalah ma ieu ta ajiltum, ajalah ngaranna at-taqaddumu ala syai' qabla waqtihi. Ngalaksanakeun hiji perkara memeh waktuna kan teu beres. Rambutan can asak geus dialaan dijual kan teu beres. Hasem pare encan koneng geus diala moal beres memeh waktu geus diala cara kuari
Kuari mah baheula mah urang mun meuli buah darmayu aramis lantaran di ala kolot bahkan di ala asak. Kuari mah ngora keneh geus diorag. Duit bae geus duit haseum. Meuli buah darmayu urang haseum. Meuli rambutan haseum. Lantaran memeh waktuna geus dilaksanakeun. Salat jam 12 dohor nyana jam setengah 12 geus salat. Eta karana ajalah kos kitu karana gegeraan teuing teu bagus ai memeh waktu mah. Ieu ge ajil tuh memeh waktu. Aya di surah mah kitu amalu syafi awali awqati ngalaksanakeun perkara gegeraan cuman di awal waktu. Begitu trong langsung salat. Di jero waktu ngan cepet ngalaksanakeun. Ditungguan jam 12 begitu langsung sholat gitu kene ieu mun rambutan teh mah ditungguan datang ke asak geura ala bagus eta kos kitu lantaran lamun kebal teuing asakna ditangkal buru iki urang ge kitu kene namun urang sholat di tedang we jam 12 encan ke setengah 1 encan jam 1 encan jam setengah 2 encan jam 2 encan jam setengah 3 karak mulai kacai buru salat buru kata ngori kayak teuing kuduna mah begitu dah jam 12 teng atau mari jam 12 lewat seperempat teng langsung sholat bagus eta kos gitu. Kom lamun subuh mah. Subuh jam 7 tapi lain buru. Cuma lain buru ka mah. Jam 7 masih sareureui emang ngomong istiqomah jam didinya beureun. Tah eta buruk da geus parah jasa tah buruk da ge. Masyaallah. Ajalah mah memeh waktuna. Titah nungguan 40 poe doang kakarak 20 poe ka 30 poe geus berubah. Malah diisukeun Kangjeng Nabi Musa teh maot. Masyaallah mantap cek Kangjeng Nabi Musa bisa ma khalaqtumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. Marah Kangjeng Nabi Musa gegeraan teh mana nyeun tindakan sehingga berubah pikiran mangeranan ka anak sapi. Kangjeng Nabi Musa wa alqal alwah cokot ku Kangjeng Nabi Musa ku marah-marahna. Taurat menang ti Gusti Allah. Nu tina loh-loh, tina papan-papan, tina batu. Mun sakitu wedena ku Kangjeng Nabi Musa diangkat. Dibalangkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Peupeus patah kasar. Masya Allah. Iku marah-marahna Kangjeng Nabi Musa. Cuman marahna Kangjeng Nabi Musa godoban li rabbih benduna karena pangeran yana karena Allah subhanahu wa ta'ala. Urang makan marahna karena nafsu. Urang mah lamun aya awewe ditanya teu nembalan marah urang nafsu. Tapi lamun awewe teu make jilbab baju seuri atuh biasa bae urang mah milu seuri deui biasa. Aya awewe ping-pingna kadeuleu ditanya ku urang teu nembalan marah urang bobong sia tolol sia. Tapi lamun ka urang nyuratan, we atuh happy bae. Urang mah nafsu, selalu nafsu naon. Nah, ieu Kangjeng Nabi Musa marahna karena Allah. Gagah Kangjeng Nabi Musa. Di samping Kangjeng Nabi Musa nyokot Allah. Kemudian dibalangkeun pecah. Taurat teh. Wa akhadha bi rasi akhihi. Leungeun katuhu Kangjeng Nabi Musa nyampak nyekel kana hulu Kangjeng Nabi Harun nu jadi lanceukna buukna dicekel make leungeun katuhu leungeun kencana nyekel janggot Kangjeng Nabi Harun. Bayangkeun coba ku urang ya juluhu ilaihi ditarik ku Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa dikieukeun tidak ada upaya Kangjeng Nabi Harun. Kangjeng Nabi Musa mah buaga jasa diciptakeun ku Gusti Allah. Bahkan Kangjeng Nabi Musa mah lamun keur marah, yeuna huluna ieu sirahna ieu kaluar haseup.
keluar haseup Kanjeng Nabi Musa mah. Lamun keur marah teh ku gagah-gagahna haseup keluar. Mentak paingan cek Kanjeng Nabi. Lamun urang keur marah berarti aya seuneu di awak urang. Seuneu ku dipareuman make cai. Diajar ku Kanjeng Nabi urang di pagahan urang lamun marah keur nangtung gegeran diuk. Urang marah ka sabae. Ulah aju tugas tulah cangke. Setan di dia wah goyang-goyangan. Hayo cak setan teh. Ulah. Tapi urang lamun keur marah diuk geura-geura. Rapih bakal marah urang eueuh. Lamun diuk masih kene ngageter kene marah be berarti seuneu aya kene di jero hate urang ngedeng. Lamun ngedeng masih marah kene be mandi tiis. Bener kok Nabi dititah mandi. Sahabat praktek begitu marah ka hiji jelema inget ka ucapan Kanjeng diuk masih marah kene be ngedeng masih marah kene be mandi eueuh. Marahna eueuh marantis sebab seuneu antina adalah cai. Di awak urang aya seuneuan, pandian beres. Nu mentak dina thariqah mah lamun peuting teh kan urang teh embung salat, urang teh embung wirid, aya setanan. Setan kan seuneu pandian. Dina thariqah mah kos kitu pandian, jebur bae wasak. Seuneu pareung cak setan tiris. Lompat setan, urang kan tirisan hees deui. Setan datang deui, we tidur nih setan kan diciptakeun dina seuneu. Aya di awak urang panas, embung ngajakanna embung salat, embung wirid, embung maca Quran, embung pandian kira ge. Pandian dengan penuh keyakinan, ieu teh mandian seuneu. Seuneu nu aya di awak urang dipareuban, beres, seger. Lamun haju urang teu mandi, atuh setan aya bae di awak urang. Embung urang. Atuh awak urang boga pikiran asana aing isuk gering ye. Boga pikiran mah aing di pandian kieu mah isukna gering. Sebab nuturkeun keyakinan urang gering. Tapi cakal keyakinan urang moal. Perintah Kanjeng Nabi ieu mah moal luar mah gering. Moal, urang geus direncanakeun sih. Dahar, garoko hees. Atuh bener. Rencana urang teh bener. Tapi lamun aing dahar, terus dahar, ngidup, ngarokok, salat. Moal. Tegep bae biasa, teu sesuai jeung rencana urang. Coba ge, pandian. Urang keur marah pandian. Tiis, minimal wudu. Lamun urang marah langsung gegerean ngalaud. Urang marah ka pamajikan, ulah di layanan atuh pamajikan mah aja kaleng rombeng. Teu pamajikan luar mun di layanan emang kumaha gitu. Wah, atuh malah eureun-eureun terus bae. Nyana ngahing-hing bae. Lamun can dibeulikeun kongkorong teu terus bae. Ka dapur kongkorong, ka tengah kongkorong, ka mana kongkorong. Ajupan. Hees ge can dibeulikeun kongkorong momorongkok. Tata ngopong we. Urang ngalawudu bae, ngalawudu urang. Abe tiis. Kabeuli moal teh kongkorong maning wudu. Ngalawudu tiis ka awak urang. Nyana dek ngomong naon aya urang tiis mah pan ngeunaheun. Ya tuh geunaheun anu mantak raribut ge pan urang marah, itu marah urang marah ribut. Gitu mah itu marah urang teh atuh mal ribut. Mal ribut ku nyana di popuhan ieu teh daek marah teh naon teh daek marah. Aing mah hanya marah. Nyana teh. Urang ngalawudu deui. Salamet. Di pagahan urang ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu Kangjeng Nabi Musa mah gagah. Ngedak waktu malakal maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Kula malakal maut. Naon? Untuk nyebut nyawa sambarang. Segala nyebut nyawa. Dek belah mana sih nyebut nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah.
Melalui mata-mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui ceuli aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku-suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dik ubah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing, hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau cakarak manggih aing jelema kosmi jeung buat agak ganteng deh si jelema teh. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Ieu malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Kunaon? Ulah buta. Sia teh cenah kunaon? Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa mah. Tambah lain besi, tambah lain Cimande, tambah Musa kilat beh. Pieu kula mal bisa nyabut nyawa kula kuat. Aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui. Cager. Alhamdulillah. Tugas maneh laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Aduh. Kula ditojok deui. Ulah sia datangan deui tanya. Kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya. Dek hayang maut apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabaraha taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek dituturkeun ayo bejakeun. Tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah mung jakeun teh. Sanggup balakal maut teh sanggup bagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuh hurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur hurung. Oh haram mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu pangbuagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu-batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat. Apaan 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya nak marah-marahna. Pepes. Taurat nu aslina. Buagah jasa. Urang mah mawa batu eta bae ge kali hiji dong. Mun berat jasa ya Allah ya. Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke sorang. Ya Allah. Iya malakal maut datang deh. Assalamualaikum. Salam mana deui? Ayo. Kula maka dia kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Hirup. Wah, maka yang baik. Dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Bertaun. Titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu. Yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae bakal pae geus naon hirup ge cek jaga tuh engke pae kuari pae mending kuari je cek bakal masuk ke kiamat sih. Jangan asa-asa ada jambut nyawa. Beneran ya? Iya bener. Bejakeun ka Gusti Allah mun engke paeh kuari paeh mending kuari. Mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka surga bae. Geus mung paeh. Ai engke bakal paeh bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta tadi dihitung. Misalnya 1 juta tahun engke na paeh keneh atuh mending kuari nanaonan. Laporkeun ka Gusti Allah. Laporan dari malakal maut Gusti naon jayang kuari bae cenah. Hayang kuari bae tanya tuh hayu ulah ngalawan gitu ulah ngalawan. Wala kalot sih ya Allah teh si jelema bagah-gagah teh pohara. Wala kalot datang deui ka dieu. Waalaikumsalam hayang kuari bae tuh geura masang.
Deker kumaha geura masang deker nangkarak atau antung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku yana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur haseup ka deuleu mah ku sarerea ka deuleu eueuh nu wani nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kangjeng Nabi Musa keudikeun ya Kangjeng Nabi Harun teu daya teu upaya cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban parah Kangjeng Nabi Musa can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna umma teh eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh zaman teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha wah Musa mah tetep bae coba terangkeun innal qauma sanyana kaum Bani Israil teh istadapuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng itu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 poe teh kitu bae tetapi na istana puli kaum teu nganggap ka kaula Harun ulah direnge sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain henteu dakwah ngan kula teu dianggap dakwah kaula teh tu beda jelema anu geus mukalamah jeung Allah jeung jelema anu can mukalamah kalau beda dakwahna Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalamah jeung Gusti Allah wow jeung Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalamah jeung Allah dan diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wow jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara eta tunjukna luar biasa ayat para jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh diundang kuno sugih giat diundang kuno susah alasan muriang nu kumaha coba dibere amplop na gede maca kutub robanina ge sabelah poe diundang be kuno susah aduh udah geus aya undangan deui cenah ka tiga raksa nu kumaha coba eta mal beres anu kos gara itu mah dakwahna teu wauh ka Allah moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge jauh moal dituturkeun ku masyarakat moal boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun
ku sebab naon can wau jeung Allah cak masyarakat dasar wajeng aing mah beda saeutik doang nya pinter ngomong doang moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun keur can wau jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa samiri wa kadu yaqtulunani hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kene iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kangjeng Nabi Musa godeng kepala mantak cek Kangjeng Nabi Harun falatusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos kuari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atukan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur, puguh Suriah hancur, tambah deui Yaman hancur, kuari Saudi Arabia hampir-hampir. Sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak. Dipilih deui terus Suriah terus-terusan. Geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh. Geus puguh di Baghdad. Terus di Yaman. Terus kuari menuju Saudi Arabia, Makkah. Kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge falatusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu cek kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakahampura Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur penting orang hudang tahajud dulur ulang teh tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cegeda teh air teh wese nyahoeun ka ambe naon anu dibubuy naon anu dipais engketa kapan aya haseupna ka ambe anu dipais teh ieu teh daging hayam ka ambe seungitna nu dipais teh ieu teh lauk peda ka ambe seungitna nu dipais tai ucing ka ambe haseupna haseum cek masyarakat
sarua manusia ge dakwah hasem teh ucing ge mah ye. Anu dakwah saudara-saudara sekalian, hati-hati kita harus mencintai agama. Hati-hati kita harus mencintai fakir miskin, tapi gambeun hasem. Ku masyarakat hasem, gambeun hasem. Sebab naon nyanana henteu. Nyanana henteu hasem bae teh ucing ieu mah nu kos kieu mah. Tuh, wawukeun heula urang ka Allah, memeh ngawawukeun masyarakat ka Allah. Tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur. Muraqabah heula urang ka Allah, memeh nitahan muraqabah ka batur. Lamun urang nitahan sedekah urang heula sedekah. Lamun urang nitahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana. Lamun urang nitahan tahajud ka batur urang heula tahajud. Lamun urang nitahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat. Nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe irung batinnyana urang kesok maca sholawat. Nu mantak batur hayang ijazah dikir ka urang ka ambe ku irung batinnyana urang kesok dikir. Lamun urangna tilok baca sholawat dibere ge ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nita-nita ka aing sia bae heula tuh masyarakat ge kos kitu hasem ka ambeun. Urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal kunaon mah teu percaya aing. Tuh masyaallah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleuleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun tetap tenang maka ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka bacakeun ayat ieu. Baca ayat ieu. Bisa pakai maling ku urang. Sebab Kangjeng Nabi Musa leuleuy ku Kangjeng Nabi Harun. Sakitu Kangjeng Nabi Musa gagahna luar biasa malakal maut bege elek. Tapi ku Kangjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kangjeng Nabi Musa melu Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun. Ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus. Sangonci-ngoncina kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan. Di mana mimitina? Ieu mun aya kunci cekel kuncina bacakeun ayat ieu. Qala binna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Tiupkeun fa ujianana nyantel bae. Kudu kumaha tuh kiai mun hayang manjur puasaan heula. Sabaraha poe kiai puasana teu lila 100 poe. Tuh siapa dibere puasa 100 poe ngajoak. Bau budak pae hasan aing mah. Macanna sabaraha kiai moal dibejakeun. Tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Ke mun deuk perang karak diturunkeun. Can perang moal bisa. Maksudna muka kunci naon? Lamun aya senjata Amerika anu ngonci nu mantap kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncina bisa dibuka ku ayat ieu. Di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci sak kunci-kuncina make remote makanya mukana ge. Tapi bisa dibuka make ayat ieu. Kagetin orang Amerika. Kaget. Ieu tah ayat ieu mantak loba nu asup Islam. Panglima Amerika asup Islam. Lantaran naon? Ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka, bisa dicokot ku tentara Irak.
Nyana dirinya menyelidiki, setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ini asup Islam kan. Loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika. Dikunci teu bisa sembarangan. Bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika, ku tentara Irak. Ghalabnahum ma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit bil ada wa la taj'alni ma'al qaumi zalimin. Muka trek ditumpakan ku tentara Irak. Masya Allah, lain lalagaan ayat ieu. Mun aya awewe ngabangkang bae bacakeun ieu. Tah mulai tah ngepet. Itu kuat efek sampingna doang ya. Ya Allah. Ngan make syarat. Teu beunang sambarangan ieu mah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu. Hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun. Ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantak Islam disegani, Islam ditakuti. Amerika ka Indonesia teh sieun, lain sieun senjatana, sieun. Ieu rariadohna doang orang Indonesia mah masya Allah kararuatan biasa. Perang urang teu boga senjata make bambu runcing doang, golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang. Golok tarang hau pakai perang. Ngaburinya. Emang gua make ayat ieu. Ketika ribut ya di Singapura ribut. Pernah ribut di Singapura. Kamari ieu. Encan lilai ba zaman Habib Hasan. Zaman Habib Hasan cicing dirinya ribut. Nyerang Hindu kadinya. Islam saeutik. Islam maca ayat ieu. Salah saurang, dua urang maca ayat ieu. Hiber kaluhur sah neulekeun hiberna doang wawur kabeh Hindu ieu mah di zaman Habib Hasan aya keneh Habib Hasan ketika manehna diserang ku orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang saeutik tentang agama diserang ribut gede di dinya lain letik-letik ribut maca ayat ieu hiber sat kaluhur. Wow, ditinggalkan wabur. Wakabeh. Taya teh kuari disegani Habib Hasan setelah eta. Setelah kejadian ribut gede-gedean. Dibacakeun ayat dia. Hiber, jadi bisa hiber sagala ayat dia. Muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu. Nah, ieu doang tah urang mah penting eta doang tah. Perang mah embung urang mah pan. Ieu doang ieu. Ya Allah, ya Rabbi. Emang siapa mah kadija bae tolol. Iber ayat dia. Nya ngan eta di riyadhana 100 poe macana sakean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhana. Nah ieu mah teu meunang sambarangan untuk dibuka digelar keur ngaji kieu atuh boh. Atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh. Dibuka kunci kos kamari pareum. Tek, kula ngomong parem, emang kula teu nyaho. Di hareupeun kula nu neleponna kumisan make batik make calana, emang teu nyaho. Mun mal dibejakeun ngaranna. Nu mareumana di ditu nyaho. Wah Allah dibere nyaho, dibaca ayat ieu. Kula langsung keur ngadep ka ditu maca ayat. Sat. Langsung kadeuleu jelema, langsung nu mareumana kadeuleu. Ngan kula teu ngadoa ka Allah cukup didoakeun ku masyarakat loba, ribuan masyarakat ngadoakeun goblok ka nu mareumanana. Asana moal kebal ta jelema hirupna. Ji, jelema kabeh, urang Bandung, urang Tasik, urang Garut, urang dieu nyaritakeun panenen goblok nu bareuman tolol. Di goblok-goblok atuh goblok beneran. Emang teu kadeul atuh kadeul. Ji, teh kadeul emang kuat. Wah Allah dibere neuleu, dibaca ieu ayat teh. Qala innal qauma sad'afuni sat kadeul kumisan jelema make batik, make calana. Tak. Oh Nges, kula marah henteu. Di ditu nu mareumana nyaho jelemana jangku. Lain lalagan trek di pareuman ku jana. Teu make kopiah di ditu bah. Nyaho make calana biasa. Bebegoan nya. Atuh ku Allah dibere nyaho nu kumaha atuh. Atuh teh lamun kula nunjuk tah harita tasia. Hayo sia. Atuh ketika deuleu jasa.
ngan teu meunang antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema asana jadi kamangmang ta jelema teh ayat ieu baca ngan puasaan heula 111 poe nambah wari lama wari 111 poe bahkan 113 poe iya lain letik ayat itu teh badak aya lagi keur caritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin trek tiup teu kudu deket-deket jauh ge bisa cara di Irak senjata Amerika nu mantak bisa karebut kunaon atuh kapan lihat aya kuncian senjata teh barareunang kabeh atau kapan ditutup kuncina ditiup ti kajawat sat asup Masya Allah ribuan manusia kuari masuk Islam di Amerika kulantaran loba keanehan keajaiban ketika perang di Irak sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam Yaman Islam jeung Islam ISIS ieu dihanjakalkeun teh seperti ieu rada keanehan mah aya lamun jeung kafir nonjol jasa bakal lain lalagaan zaman urang baheula keur ngalawan Belanda pohara jasa keanehan-keanehan ayat-ayat dibacakeun geus ente mah ulah mikiran riadoh ulah mikiran naon geus pokona perang datang ka kiai beres engke disuntikan naonan disuntikan peler Kiamat daerun eta kan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieunna datang ka nyana. Ulah sieun ka nyana. Nyokot kitu cucuk kali age cokot. Prosotkeun calanana. Suntik. Suntik disuntikan pelerna. Wow, gagah sakumaha kuda sander. Wow, atuh pamajikanna ge bungaan jaga agah. Pan pamajikan teh mun lasalake puluh ya peler terus apa nyana salaki puluh ya peler wah lamun gua agah kakarak wih kakarak cenah kuda ieu bener ieu suntik make ayat bismillahirrahmanirrahim gagah geus sebab naon riadoh kakarak dibere 113 poe bae geus wow asana meme anggeus bae aing ieu atuh geus bae nu riadona mah wali kajeun urang mah ge datang we ka nyana supaya gagah suntik make kali age mun teu gagah pae keur nyaritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah nu mantap kaistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan sararieun ka wali-wali Allah padahal wali Allah malaletik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana emang kumaha ngan tilok gadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah urang mah lamun boa doa nu manyur atuh acak-acakan matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah batu moal manjur doa beuh menang salah saeutik urang diomongkeun ku batur kesek sia kesek beneran urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sagede kalapa hejo atuh moal beres atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna ulah wali menteu sadaekna ngomongkeun goreng sadaekna pasrahkeun ka Allah jajak Allah ge awas ya ulah sambarangan ka wali aing lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang cek ku si Allah ndak wali mah geus nafsu sabodohan nyanana ke ku Allah dikutuk salat ge ulah sembarangan ka wali Allah ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi
Naji hunta mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parai asana ieu nah nangtung dinya doa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma wow urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha deuk perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka menang berkat. Geus bae cara almarhum abah geunaheun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap. Kunaon da mang? Nya mah babari jasa ngariung sakitu lobana. Ilah haturkeun Al-Fatihah. Sahabat nu opat Al-Fatihah. Si Abdul Qadir dia barengkeun kami Al-Fatihah. Geus beres baca qulu. Doana ge kandenge ku urang. Mantak bisa na murid-murid dia gadengekeun abah gandeng maca doa Allahumma ya muhawwilal hauli wal hawil halana ala sanala adina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah rabbil alamin nah bagikeun berkatna beres ngirahin ngariung jeung abah mah tuh beres geus boy mah hadorotna ti jam 8 eureun jam 9 encan maca yasin maca alam nasroh janyana ge tilok aya di imah nama emang lupa jelema bae haju action gitu heran aing mah baca bae di imah mamanjurna bikeun ketika gariung udah sese masyarakat datang ke polisi ka angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu sugan leungeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantap Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin cek Kangjeng Nabi Musa rabbi he pangeran abdi ikfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus muka lamah jeung Allah wau jeung Allah pasti diijabah ya Rabbi ya pangeran abdi ikfir muga ngahampura Gusti lika abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge wali akhi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti maka panluanta arhamur rahimin pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka abdi supaya jadi nabi muantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Tohang ke bakal diceritakeun asa nu kolot pemal kaburu ya panjang kene wan angel kene ka surat Tohang akan ngadoakeun kita Nabi Musa ya Allah masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul ai dakwah babarengan jeung kakak abdi atuh angkat bae mantak naon kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul pohara Kangjeng Nabi Musa henteu sosoranganna. Nah, maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kangjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui. Tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah, lemah Kangjeng Nabi Musa dakwah Kangjeng Nabi Harun dakwah. Bahkan teh dianggap ku masyarakat mantak dakwah wauhkeun heula diri urang ke Allah. Engke jelema teh kudu dikumaha-kumaha urang nyampekeun naon bae ge urangna geus wauh jeung Allah. Seakan-akan urang teh perintah Allah. Ketika urang seakan perintah Allah jelema nurut sebab lain diparentah ku kiai diparentah ku Allah gitulah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Harun alaihi salam mantak dihijikeun doana
qala cekang jeung Nabi Musa rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin innal ladzina wallahu a'lam.